Ya, ayo nu mana ayo tuh, Ayah. ayah. Aneh heuh. Kena bere duit kurang. Hah? Heeh. Lah, kena bere duit salam gitu ti Sabaraha duitna? dari Kang Bewok katanya. 100.000 tenang. 100.000 mah kurang tuh mah. Hah? Esa 200. Siapa? 100 heula we tenang bejakeun salam gitu teh Mang Bewok gitu nya. Oh, cik ini cik. Awas ulah henteu euy nya. Mah salam. Salam. Ti saha ieu teh? Gening aya bewokan bangun nama bos nih. Saha nya? Bukan beok-beokan dek teuing kan tadi teh mere duit. Nah di mana kitu panggih mana iki? Di ditu. Heuna mah tuh orang sampeurkeun. Ya. Kumaneh heula Jung sampeurkeun Jung? Bang. Ibu saya teh ada. Ada. Aduh, mana? Itu. Yang henteu ti abang. Heeh. Hah? Cik atuh golongan lah. Terus jangan itu. Sieun era mamah mah. Kudu naon dah. Coba nam urang sampeurkeun ningali beungeutna. Si teteh. Aduh. Isin abdi teh. Sia bos teh. Ai bos nah, mana sia kitu mah? Bos waduk meureun. Saha anu nyebut bos? Eta cek si Iki. Mama Oh, aya bos nih na mah mere disebut, duit ge bos. 200.000. Bukan kohar abdi teh. Sia masuk diajar ngabohong. Ah. Lain dengekeun bos naon pan sia mah pernah ngore di aing oge meureunna. Heeh, pernah ngoret. Tadi disampaikan teh ti. Naon sia teh? Nah, yang teuing salam. Jadi sia ih aing mah kunaha? Bantuan ki. Tunggulan ki. Anting si kohar naon gede bohong. Dasar bos-bos waduh kayak Bukan sia duit teh. Nya pun duit tadi deukeun. Teuing atepan. Oh, blog teh. Duit beak inung namungan. Aing mah. Bos eta mah teh pernah ngore di mamah ge aing maneh deui. Penting teh si kohar. Baheula maneh ning pernah nyuguhan si kohar merek kopi poho lain. Oh. Pingkan dia jelema eta mah didenge udah bohong eta mah.